Wengi-wengi aya nu ngintun martabak. Lanjut makan Indomie. Kieu besti pekerjaan emak-emak di pagi hari berhubung rencanana moal ka kebon, jantan pagina disibukkeun ku nyuci, pinya sanes nyuci hungkul, ieu teh sasapu. Pokona masa bangsa ning gegero dipidamel. Laras nama ieu teh segala malas besti. Ari atos atuh upami abi malas bade dipidamel ku saha? Nyawa Yahya we ieu mah Allahumma maksakeun. Teh Reni nah tumben teu ka kebon. Mun kalaresan besti ieu teh Reni teu nuju hoream ka kebon teh. Da sanes hoream ketah. Kalaresan we besti teh pada melanana atos beres, tak aya pada melan. Jantan ieu teh hoyong istirahat we 2-3 hari mah besti. Tapi nya teu istirahat oge ieu teh besti. Ari nami-namina aya di bumi mah nya kitu teh nya. Besti ieu teh bari naheur cai kang termos. San termos atos kararosong nya entos we naheur cai. Teu karaos beberes teh atos siang deui ieu teh besti. Tuh torojol teh si bungsu ngajajabkeun MBG saurna teh. Da kieu besti si bungsu mah MBG teh sanes mah di emam kalah anger we dibekal ka bumi. Lanjut aya nama urang ngringkeun heula cucian. Pami tos beres dikeringkeun mah langsung we atuh urang popoe. Singkat cerita ieu teh atos wengi deui. Nah teh Reni namanya oge beres popoe meni atos wengi deui. Mun besti ieu teh seueur anu di-skipna we. Alhamdulillah besti ieu teh wengi-wengi aya nu ngintun martabak. Ieu teh si Cikal ngintun martabak kangge mamah saurna teh. Alhamdulillah beres martabak teh ieu teh kalah makan Indomie deui meni teh ka wareg cenah nya ieu si teh Reni. Nya kitu we lah besti nu intina mah jangan lupa selalu bersyukur.